Bah, ari di dieu kan kasebatna sok bade ka candi tapi mana candina ning teu aya. Lalakonna mah saur sepuh kapungkur. Ieu teh si candina teh di palihandap caket walungan. Oh aya. Tah mau ngalih nyeta ka luhur ka ditu Sep. Candi teh Aya ciri batu 2 teras pangcalikanana naon aya cirina ngalih kadinya kalongsoran jadi katutup. Tadi mah saya beli itu hiburan teh singa Depokno kuda rengongno itu aja tadi keseharian bapak di ieu kumaha saha abah abah mah keseharian mun abah mah di dia wae beberes sampah. bah di dieu teh sauna teh sok aya nu kepenak nuju marsum cenah. sok aya wae gitu anu mesum ngampar mohat Oh, Motoran atuh bah nu kitu teh bah. motoran hari kapenak mah ku abah. Saya mah komo aing ke sekolah sana ke abah. Polisi ge polisi. Tetep we raja. Komo boga aturan. Abah ge boga aturan di dabak keamanan parek punten. Cik teh den arwi ratos murid nyuruh abah teh jam 7. Abah jam 7 kayak di jam 7 kali itu ciknya Pak Kapolsek kadi seueur kieu. Nah, cenah abah teh sanes laporan ya nu ganjetan dieu. Nah, da cik teh putra abah cik teh. Diraku cik teh terang ke ieu na ge dan cekno ge cik teh Pak Asep. Oh, cenah putra jadi isine saya begitu. Punten cik teh abah mah. Da abah ge gaduh aturan. Dari keur tunggu jeung ieu nya saya pada keur balangah mah pan. Di dieu teh pan saya perwira ge duka di mana di Paroga halana pan di dieu di Oh aya di dieu nya. Oh, di nu tetep diberi mau di mana ruangan. Ayo alhamdulillah saya abah mah alhamdulillah saya teu gersang teuing wah kapungkur mah gersang. Tidak sama utara. Jadi olahraga soalnya tina saban kecamatan kita ke warung mata kali nyararimpen mobil di motor punten mata kabanya diakeun ge tike entong di dinya sing diledug wae bayangan sayangan kita bayan sanes bayangan jadi sing beleledug wae den ngaganggu gitu ngaganggu wae den pan bahaya batak babah ke orang ngalih wae bawa motor bawa mobil ge caket warung deh kami bayangan rumah dudulan punya Ari rorompok abah di mana? abah mah asup di kebun awi Oh di kebun aya awi. bengkel abah Oh buka bengkel. ente Oh ente caket bengkel bengkel. jung-jung atuh berarti eta teh dampit meureun lembur dampit mah paling dituna oh paling dampit dituna Cicalung abah mana sajore Jati oh jatuh angkrong Jati abang kampung Jati abah gaduh murang kali sabaraha abah abah masih seur aya 13 na ming Halo? raya aya 3 ieu ngarantun perintahna teh nu budak yatim we incu abah teh Oh ngurus incu. budak yatim asli ieu teh ku abah ente kamu udah kamu bekal itu namanya 3 karung berarti kamu bekal sekolah ari ieu teh naon bah aqua segala rupa we asep cangkang rokok tuku abah Cangkang rokok kanggo naon bah? dicanak we pajeng mecek Cangkang rokok. Kang ieu teh kanggo nedana kanggo jajan sakolahna bakal ngaosna ku abah di mangpaatkeun gitu ku abah
Alhamdulillah Cep anu hiji marakan amanna nu awewe di 4 tahun mana tetes ka SMA. Jeung abah tos 80 langkung Cep. Hayang katana abah hayang katingali boga gawena naon barudak teh abah. Jeung abah geus aya rencana. Punya Cep alhamdulillah tadi masih kena baca seriumpan hujan. Hujanan ya, Bah? Dunia sekarang. Mak, Lenglang moal siapa gawe? Gawe siapa? Upami apa? Non. Upami kacuruk cakat maksudnya. Curug Cinulang. Curug Cinulang. Video mah beuy ka Curug Cinulang mah mungkin kilo Cep. Ari abah mah ieu sakilo eta. Sekilo. Nya abang. Lamun tiasa di letternya, lamun di letter mah nggak biasa. Mohon. Biasa. Den gawe. Gawe si Abah mah. Nya badak anu gawe. Gawe. Da abah mah Cep jeung nu kumage cuan ka cenah. Masuknya. Gitu. Datos biasa deui. Pemohon nu kade mah barudak abah we tapi lagi ka abah. Pada hari mana. Berarti seueur kitunya inju abah. Bah, ari di dieu kan kasebatna sok bade ka candi mah tapi mana candina nu teh aya? Cep lalakonna mah saur cepu kapungkur. Ieu teh si candina teh di palihandap caket walungan. Oh iya, Tah mau ngalih nyeta ka lukur ka ditu Cep. candi teh. Aya ciri batu 2 teras pangcalikanana naon aya cirina ngalih kadinya kalongsoran jadi katutu aya nu bade lungsur oge anu bade hoyong boboba obatot mundunya ai ku abah mah mangawae an pupu pakal kotek kenging bah Oh maksudna anu ngaboboan teh nu nyungkeun ilham bade gitu. ya asal apa udah ieu anu rarasna pek aya nu terarasna bah tah kitu pas mun tadi dia nih Pak da upami anu itu mah Cep memang pakaian nu bobo da ieu teh ieu istrina itu Gunung Mayit itu pamegetna Gunung Mayit Gunung Mayit pali di situ teh Gunung Mayit aya teh rencana jadi itu besok kawin ka ditu pali di situ kawin ka ditu Ari abahna paling mana kan itu istrina. Itu iya istrina itu istrina itu pamagetna. saurna sepuh kapungkur enten Asep mata kitu gadaras kayak aing disimpan yang naon bae merena rupi-rupi Syukur bobo hukum aja. ya Asep jadi Asep mah anjing terus gitu karaya nu bobo Dia teh lebatna ka Cicalengka atau napi Sumedang? ieu teh lebetna ka Cicalengka Cicalengka. Di Curug Cinulang. Aya laguna geringannya di Curug Cinulang mah. Kumaha Haji almarhum Darso. Terang Bapak. Bangga. oh Kumaha mah laguna? Kumaha Pak? Biasa Pak. di sekolah dia mah Kolot mah bararang lah. Tapi si Abah mah geus kolot oge. Masih kena keker. Jadi soalnya seueur jalan paling terbanyak. nuhun Asep Jadi ke olahragakeun. pungkur sing ngawitan deuna lagu Curug Cinulang teh aya tatangga terus dionang Panyalung Endarsona mun di Cicalengka kapungkur ngawitanna terus teh tenar Udah pengen ngagulung kita abah-abah heula Asep. Oh, no. Panas teh Cep 20 urang. Bor jeung baturan tuh. Terus Cep malah Kopi panas. kan motor Vespa. Kapungkur mah. Vespa, bring. Kapungkur mah.